Sahabat-sahabat kumaha dararamang sadayana, mudah-mudahan sing aya dina kadamangan kalancaran tur tina kalancaran dina segala rupa. Alhamdulillah Mang Hobir ayeuna nuju aya kegiatan naon ngarit. Jadi ngarit teh kegiatan santri teh lain ngan saukur ngaos sungkul, tapi kudu bisa kumaha carana urang bertani, beternak, berpolitik, berbudaya, sareng kumaha carana urang biasa nyaeta kahirupan di masyarakat. Salah sahijina anu ku Mang Hobir nuju dilaksanakeun nyaeta ngarit kumaha carana berternak anu bisa ngahasilkeun bibit anu unggul. Hoyong ningali keseruana kegiatan Mang Hobir, yuk terus ikuti channel Mang Hobir, mudah-mudahan bermanfaat. Kumaha sobat geus ningali keseruana abdi kegiatan tina ngarit ayeuna masihan parab kadomba-domba nya. Tah tadi saur tadi teh santri teh lain ngan saukur ngaos sungkul, tapi urang kudu kumaha carana beternak, bertani, berkebun, berpolitik, bermasyarakat, sareng berbudaya. Tah tina sasaiji kegiatan Mang Hobir nu ayeuna nyaeta beternak. Tadi mulai tadi ngarit ayeuna merek parab ka domba gitu, merek parab ka domba. Saya lagi mengembala, saya teringat dengan Kanjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau di usia 8 tahun beliau itu sudah menjadi penggembala kambing. Kenapa sih Kanjeng Rasul itu menjadi pengembala kambing? Ada alasan tertentu. Yang pertama yaitu untuk meringankan beban kepada pamannya, yaitu Sayyidina Abu Thalib. Yang kedua, beternak itu atau mengembala kambing itu tidak memerlukan modal. Contohnya, contoh abdi ayeuna ngingu domba. Tah tidak memerlukan modal untuk membeli pakan, melainkan hanya mencek bahasa Sundana istilahna urang kudu tinggal daekna ka kebon ngalajukut. Tah nya tinggal daekna cukup. Tah Kanjeng Rasul oge kapungkur eta tinggal daekna mengembala kambing. Sakitu wae ayeuna tina kegiatan Mang Hobir, mudah-mudahan bermanfaat. Tah ieu tingali domba-domba Mang Hobir anu itu jenis agro anu alhamdulillah gitu, terus anakan deui gitu, terus deui gitu nya. Terus ningali kegiatan Mang Hobir tina minggon ayeuna nyaeta urang ngarit kanggo naon? Kanggo domba. Domba bahwasana santri teh lain ngan saukur ngaji, tapi kumaha carana urang berkebun, beternak, bertani, berpolitik, berbudaya, sareng bermasyarakat. Berarti ayeuna nu kahiji mudah-mudahan bermanfaat tina channel ieu. Sakitu wae. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.